Baik, satu dua. Sip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikini kegondang dia. Halo. Peace. Gening seueur nini nu ngaosna baik parawan cina euy teu ridho disebut nini Cikampek Tasikmalaya bari nyapek ningal Ustad Pangkasepna. Aya hadiah untuk orang-orang sini. Kompak siap? Siap kompak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pantun kanggo teteh-teteh heboh ya. Boleh? Boleh dipantun teh boleh. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Teteh-teteh nu ngawaler salam bari kompak, mudah-mudahan menang salaki anu kaya. Riweuh. Mana si Abah, mana ayah si Abah eueuh. Bah mana si Abah ayah eueuh. Ayah tanu baju oranye hiji. Bari nyumput di mana-mana ge anu nyumput mahjur. Berarti si Abah teh euy hek jauh balik bisa dipegat ku si Abah aing mah. Siap sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tarik ya awewe belah dia ya duh gameng. Tapi lamun teu kitu moal resep nyabunya. Siap neng kulantaran neng pangpayuna jeung pangramena urang teh sila. Al jannatu sa'dul liman wa yusallim wa yubarik. Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. أبتدئ الدعوة باسم الذات العلية مستدر فيض البركات على ما أنا له وأولاه
dibalikan neng. Wa uthanni bihamdin mawariduhu sa'iqatun haniyah mumtadi'an minas syukril jamili matayah wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah المعتقل في الغرر الكريمة والجبال أكثر الله بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم إلهي Anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, nas'aluka al-ijabah bi du'aina fi hadzal maqam li sababi ta'zimina li maulidi habibina Muhammadin ilahana salayana ya ilahana sadayana ngiringan ilahana flashnya boleh dihidupin ya ilahana flashnya boleh dihidupin min dinina wa dunyana sadayana flashnya hidupin ya fatahu tarik sadayana iftaqulu ala tilawatil ibu-ibu lebih semangat waftah ala ta'allumil ulum angkat tangannya ya Rabbana Rabbana ya Fattahu nas'alukal ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya teh mau rug-rug bangung teh gitu ay. Sigahna di tengah-tengah sawah ya mah. Ieu teh nu area di hareup teh jelema apa belut ya teh. Sigah belut harideung kitu geus. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah sing sarian aranjeun ku Allah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah sing tarakwa aranjeun ka Allah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah laksanakeun sadaya perintah Allah tebihan sadaya larangan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun titip urang babakan serut teu meunang maot terkecuali dina kaayaan anu Islam amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mun ieu can angus ulah makanya deh ligan deui Bismillahirrahmanirrahim من يطع الرسول
faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kecoplok katakan gerawang. Wa qala nabiyuna Muhammadin Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma al hadith. Puji sebagai penghias hati orang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Izzati anu parantos ngadamel siang sinareng wengi oge anu parantos tadi nakdirkeun ieu tempat kadongkapan neng gita KDI. Utamina Allah parantos ngadamel para bidadari anu nuju caralik ayeuna di pangkeureun sim abdi anu mudah-mudahan menang salaki anu kasepna kawanti-wanti amin ya rabbal anu mudah-mudahan aranjana lebet ka surgawi amin. Ayeuna keneh nah mungkin maut ayeuna mah salawat kali salam namugia salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam ahi habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad Ahmad ya habibi habibi salam oh habib ya aunal gharibi amnun wa salamun ya aunal gharibi amnun wa salamun dinukal islamu keren Ahmad ya oh iya teh pasukan band kepret atuh teu katingali tata di band kepret nah ari sugan teh saha atuh ka dieu neng kalhur neng kalhur kada neng kalhur neng ka dieu neng ame aya rencana neng teh nu saulan mulut yang hareupan teh nini deui nini deui neng naik kalhur ame teh seueul kana angan beda ari ngamun nini masuk seueul kana hulu angan kawanah yang paeh bae coba neng naik ka dieu ame seger yeuh pun ya Allah dihitung nepikeun ka 10 hiji 2 3 banser siap banser ya tuntun hai mana pemuda GP Ansor tuntun ya hai perawan ka dieu menyating ke dagu AA atuh bapol neng engal iya waktu YouTube dan geus beak kayak siaran langsung ya neng sini neng kita nyanyi nanti sama-sama neng kita masih banyak lagu neng Masya Allah ya Rabbana ya Karim neng caralik neng halingku di dieu atuh neng di dieu tah jadi kalah seger ieu asa ngaletikan baju tak gitu neng tuh nya
Bingah amarwata suta aat tiasa dongkap kana ieu tempat patepang sareng neng-neng anu garaya anu gareulis. Mudah-mudahan neng teh sing panjang punjung yuswana amin. Biasana lamun teh mah genjring anu panggedena dicekel lagi kudu panglintuhna Bu. Sok we gerawe tingali nu panglintuhna. Sok tatih gerawe neng nu pangageungna saha gerabe. Coba neng pangpayuna. Coba neng tung gerabe neng. Coba gerak neng pang. Tuh deuleun bisi teu percaya abi mah. Nu nyekel terbang panggedena awak lagi pang buadagna Ibu. Saha neng namina? Neng salsa. Tuh neng salsa meni gemayeknya Ibu. Sigana teh teh korban ngadaharan seblak sigana. Neng salsa seneng kana seblak. Ungleuk bae euy. Nu kieu teh biasana kaseueuran gaji atanapi lemak Ibu nu kieu teh. Tah ayeuna mah lemakna mudah-mudahan saparantosna eueuh ti dieu lemakna teu aya sadayana. Atuh lamun eueuh lemakna nyawana ge eueuh meureun neng. Neng sing tartibnya sing raos engke urang mahalul kiam terakhirnya nengnya. Anu kusim abdi dipihormat para alimil ulama kasepuhan wabil khusus pangersana guru urang pimpinan pondok pesantren nu aya dina ieu tempat, para asatid, para zuama, para kiai, para hujjaj nu aya dina ieu tempat anu katingali jeung nu teu katingalina. Mudah-mudahan panjang punjung yuswana, berkah umurna amin. Sing seueur rezekina amin. Sing beunghar amin. Sing beunghar amin. Sing beunghar amin. Ya Rabbal anu kusim abdi dipihormat kersana Bapak Kapolsek, kersana Bapak Camat, kersana Bapak Kepala Desa anu gagasanana visi jeung misina luar biasa. Hoyong ngahirupkeun agama Gusti Allah, hoyong ngayakeun program pengajian dimulai maghrib nepikeun ka subuh. Mudah-mudahan ngawujud ku urang-urang dukung. Hidup Kepala Desa, hidup. Hidup Kepala Desa, hidup. Hidup Kepala Desa, hidup. Kita siap dukung 2 periode siap. 3 periode siap. Sampai tutup nyawa siap. Mudah-mudahan janten Kepala Desa hatta yamuta dugikeun ka pupusna amin. Ya Rabbal tehilap Pemuda Ansor PAC, Pemuda Ansor Cibiuk leres. Anu tadi perantos nyambut ke abdi di ditu mobil teh dipulurkeun ka tukang. Akang cenah teu kenging parkir di payun cenah. Pinuh ka payun mah cenah teh. Ngahaja urang teh tungkul bae di tukang teh kitu takeun ya ame teh kadeuleueun cik urang teh. Ori petenya dipunurkeun. Akang cenah ka palih dieu we nya ka palih ditu. Ari cek nu itu teh akang ka palih pangker cenah. Kayak cek urang teh Pemuda Ansor menang nyareng sol kieu. Ari PT gua abi ditelepon si Abudina, urang geus aya di tempat ieu. Ayeuna mah geus gaul jeung si Abudi mah, geus ulah dianggapkeun kiai bae lah. Wah disebutkeun ajengan bae lah. Dulur kabeh siap. Ya Abdi kaula geus dugi ya. Abudi datang di harewosan eta GP Ansorna. Eta teh kiai kisataan cenah. Ari cek eta GP Ansor, astagfirullahaladzim, maruk teu kadengeun ku aing. Urang doakeun Pemuda Ansor sing panjang punjung yuswana amin. Sing cerah masa depanana amin. Sing dijadikan murangkali anu sukses di masa yang akan depan amin. Di masa yang akan depan hidupnya cerah amin. Di masa yang akan depan mereka sukses semua amin. Ya Rabbal. Apakah kita malam ini bahagia? Apakah bahagia itu bertemu dengan saya? Lihat Bu tinggal itu nya burem kadeuleuna oge. Kasepna foto, kasep aslina Bu. Dalam menyebutkan kasepna foto mah aing balik ayeuna ge. Ustaz Dede Abdul Khairuddin di Tasikmalaya, Kecamatan Mangkubumi, tong macam-macam jeung abdi mah pangkuatna bumi ge dipangku. Komo neng salsa. Neng salsa mah moal kus dipayu dipangku diayong-ayong ku abdi disusuan abah.
hoyong teu kenging nu ama alit keneh. Apakah kita bahagia hari ini? Bahagia? Bahagia kita bukan karena kedatangan Ustadz dari Tasikmalaya. Kebahagiaan kita karena kita malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Adakah mata yang bahagia malam ini? Adakah bujur yang bahagia malam ini? Aya nu hitut. Hitutna gede atawa leutik? Hitut kabagi tilu, aya nu meusan. Aya nu pertengahan. Aya nu tarik. Ade Bu, hari ngaji marake pempes bisiki ih di tempat. Bu, kita bersyukur dulu kepada Allah ya. Boleh kita bersyukur sama-sama, boleh? Ustadz wios naros wios. Hari ujang calik kunaon ayeuna? Asli ku bujur. Ujang calik ku bujur. Si mamah hari mamah calik kunaon? Asli ku bujur. Hari bujur teh sok disebut kerod salawe. Naon pangna kerod salawe sebab nu merengutna ya 25. Aku teu percaya ajengan, teu percaya mah isuk mawa kaca ka WC. Aju toong kieu teh. Hitung ku dia 1 2 3 4 5 pasti 25. Maka disebut kerod salawe. Pertanyaan abdi ayeuna, Ece, Ujang, Bapak, Neng, sadar teu gah bobo nepikeun ka ayeuna gaduh bujur teu? Sadar gaduh bujur? Wios naros wios. Timimiti gah bobo nepikeun ka ayeuna sabaraha kali ngomah bujur? Ari Neng tadi henteu? Henteu? Aya nu bisa antum modal sapoe barudak. Mimiti buka bawa nepikeun ka ayeuna urang geus teu kahitung sabaraha kali ka WC leres. Asup ka WC urang mules beri dina hanapeun eta dina deukeut ku cek urang. Cek nahate kieu henteu. Alhamdulillah Gusti abdi gaduh ujur bari sehat kitu henteu. Oh berarti eta ge can kasyukuran Neng sok atuh ena barengan sok jeung alhamdulillah Gusti abdi gaduh naon bari sehat. Aya nu ambeien teu? Lamun urang ambeien nongkot Bu hese siare kaluar si eta. Angot lamun nu keluar nama jat besi terang teu? Genyer terang genyer genot eta lamun asup kana kloset 7 siukan eta teu lebet bae ka jero ngambang bae eta mah ngampul jat besi si eta mah teu hancur-hancur di jero teu anger bae kitu asup kitu keluar kitu sok atuh ayeuna bareng Gusti alhamdulillah abdi parantos gaduh eta bari sehat. Oh berarti orang kesyukuran ayeuna antos. Lihat ke sini Bu, 2 mata saya, hidung saya 1, 2 saya. Iya naon ieu? Hade bisi suku. Balikan deui 2 mata saya hidung saya 1 2 kaki saya pakai baru 2 telinga saya yang mana 1 mulut saya tidak ayeuna mah ngaji teh kudu nu kitu aja. Teu ngaji nu kitu mah tunu. Di kidul mah Ujang, ari ngaos teh ulah sok heureuy bae atuh. Kurang kemanfaatan nya be abdi teh ngaji teh serius Bu. Tungkul abdi mah ngaji teh tutunya. Ibu teu mimiti ayeuna ngaji ulah heureuy. Teu meunang bolotot kanu jadi salaki. 15 menit neuleuk ka hareup geus tueuh saha. Kabur ka jamaah.
aya ge dua nih jeung aki-aki bari sare hareupeun kanang doma tungut-tungutan bek ieu eta doma ganeng disangkana aki-aki ngajak ngadu hari geus ngaji teh ujang ngaos teh alhamdulillah mani nyerep kana kerah baju ngadah diri sia mah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami. Pok. Hatur nuhun Gusti. Hatur nuhun Gusti. Parantos masihan. Kasehatan. Kanggo abdi sadayana. Alhamdulillah. Bahagianya kita malam ini karena memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kenapa sih kita harus memperingati Maulid Nabi? Yang pertama, limahabbati Rasulillah, karena kita cinta kepada Rasulullah. Ada cinta ya sabaraha huruf naneng? 1 2 3 4 5 C. Cemburu bila aku melihat dia selingkuh. Setelah C lahirlah huruf I. Indah rasanya jika aku bersama dia walaupun di kandang doma. Setelah I lahirlah huruf N. Nangis jika aku diputuskan. Sok sedih tangan yang mau diputuskan. Kunaon neng si AA mutuskeun. Naon neng mutuskeun? Kagoda ku bujur badak. Setelah N lahirlah huruf T. Tersenyum sendiri seperti orang gila. Lamun urang keur maca WA sok keserian sorangan tara. Ini gemes. Neng salsa kade bisiki ieu neng salsa. Maka setelah T lahirlah huruf A. Aku hanya bisa bilang I love you. Tuliskan salsa jang WA story sate. Apa itu cinta? Menurut santri, malayu talafadu bil lisani wala yudraku bil aini bal yudrak bil jinani pakot. Cinta itu tidak bisa dilihat dengan mata, tak cukup diungkapkan dengan kata-kata, karena cinta hanya bisa dirasakan di dalam dada. Namun ketika kita cinta kepada Rasul, belum tentu Rasul cintaan ka urang, Bu. Lamun orang cinta ke Kangjeng Rasul, Rasul henteu, berarti cinta kita bertepuk sebelah tangan. Lamun si AA ngawa ka Neng, Neng, aku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Maukah engkau menjadi pacarku? Haram. Kok geseri? Maukah engkau menjadi istriku? Tidak. Jawabanna ukur sakieu cek si Neng. Hapunten taah abdi mah teu minat kana hati. Sia bari ningali bulan ngalagu bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untuk ku jadikan kau kenangan. Namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan. Ini di tukang kalau terindah bari macelang hontuna. Kita buktikan malam ini bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatan yuk sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasul. Neng ari ieu nepukna bisa ente neng. Eta percaya ya teh neng. Sok neng tak kuntung heula neng, tak turun tungkak teh. Neng 1 2 3.
sok neng entos ngeunaheun teh neng lebih ada ku aa bieu dibantuan deleng-dengna dabas na ku neng salsa ngebelek bak ayo batu mah dung ari eta blak bak 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 blak bak 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 aing mah jadi kaur gara salsa ieu lah gara balik salsa ka itu ah ya imam ar-rusli ya sanadi nya cek urang gede teu asup sia sok bae lah ngamusik heula lah urang menuturkeun bae lah hak tung 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 kocok nih kocok ya imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mutamadi oh fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khatiyadi ya imam sadayana atuh la ga 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 hi mutamati ya 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 babi dunia ya berhenti hola barudak na capean modona gara-gara tadi geus ngageo jeung neng kitanya geus beak geus baregung barudak ge mudah-mudahan salawat ieu janten syafaat ka urang sadayana amin ya rabbal mengenai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kisah ayah hiji awewe ari awe teh laki pangna disebutkeun awe teh sabab boga parji ari parji teh tina parjun ari parjun teh renggang cek urang mah barang pecah matak awe teh barang pecah aya nu rapet teu renggang kabeh oge komo lamun keur ngadekul mah congak dah da kieu di sana. Ayah hiji istri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi banget cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dina hiji wak asa bau bugang ieu teh anu hitut eueuh pot melengir kieu ka panggung bau bangke oh di lebak aya curugnya ya Allah panitia ngaruksak bae kae eta istri ngal datengna nah euy mah korek-gerek ngomong tadi teh hayah rumah-rumah kayak ieu teh bau bugang apa korong uing buruk di jero nya baunya tuluy kenapa ulah iya da ngaringhat ge mah peg atuh boh bangke naon nya ku bau-bau teuing curiga hitut salsa hiji istri ngalangkung dina hiji jalan aya budak pamuda ngaranna Budi cekang Budi neng kaulah
hayang ningali kana rarai anjeun buka kerudung anjeun cek eta awe teu bisa ini akhafullah kaula masieun ku Gusti Allah kudu kitu atuh neng ieu mah dipentel ka bogoh neng sok ra dipoto eta ningali eta cepet begitu tah tungtungna kumaha galunggung Tasikmalaya melendung oh bapakna cek eta awe teu bisa kaula sieun ku Gusti Allah cek eta pamuda neng atas nama Muhammad buka kerudung anjeun da teu dilabu lesotkeun lung we dialungkeun katingali pan oratna katingali rambutna ari neng sok di kerudung tara sabab poe sok dibuka di imah ka sakola di kerudung teu di kerudung ka pengajian di kerudung ka warung di kerudung asa teu percaya mudah-mudahan istiqomah amin sabab salembar katingali kulalaki anu sajen buuk eta bakal jadi pasar jaga dina neraka jahanam naudzubillah eta awe ngalungkeun kana kerudungna teu lila sadar balik ka imah laporan ka salakina kunaon neng bakatku nyeri kunaon neng atuh sok ngomong ka ngomong isah ngomong aya isah eueuh eta ku aya deui wae hapunten ka Maisah abis teu sengaja mudah-mudahan Maisah sing panjang umur ulah panjang huntu cari kasalakina kaula mukakeun aurat di harapan lalaki anu sejen kunaon neng wawaniana sabab eta pamuda nyebutna neng atas nama Muhammad buka kerudung anjeun teu sadar aku abi dialungkeun eta kerudung kunaon neng maka jeung kitu karena banget mahabbah kaula ka Kangjeng Nabi Muhammad sehingga ketika disebutkan Muhammad kaula poho kana segala rupa cek salakina teh apakah benar yang kau bicarakan ani si Oma eta mah nya si Oma tuang gitar Haji Oma nya eta teh nya haji nya kiai bisi kana YouTube geun aing ripuh jaga naon pana Oma kituan naon cing Oma mah lamun gitar kituan naonnya naon cing neangan hulu gitar teu kapan nih punten Mbah Haji Roma nepikeun ka mana ngomong tadi dikasih Roma malaun bae sia mangajina bo cek salakina neng kaula ayeuna rek ngumpulkeun suluh nu loba dihurungkeun pasangkeun katelna siuk caina ngagolot rok caina cek salakina neng atas nama Muhammad ngasog anjeun teu lila bu celung teh asup kana katel badag kejet ngarang-ngarang salaki nilai pamajikan maut sedih bu hati teh kenapa karena kalau sudah tiada baru terasa karena kehadirannya sungguh sangat luar biasa asal lagu deui wae eta tadi ngomong eta lalaki bingung Gusti kumaha ieu carana supaya pamajikan hirup deui datang ka Kangjeng Rasul laporan Rasulullah kaula boga pamajikan banget mahabbah ka Gusti poe ayeuna ngaclok kana katel demi mahabbah ka Gusti kumaha Kangjeng Rasul cek Kangjeng Rasul teang jung ayeuna mah kana katel di teang dibukakeun cek awena kalah seserian Isah naon pangnata maut sabab saur Kangjeng Rasul hati yang sudah terbakar karena mencintaiku maka haram dibakar dengan api neraka apalagi api dunia betul mudah ayeuna urang keur mahabbah ka Kangjeng Rasul cinta urang hidup kepada Kangjeng Rasul maka Rasul akan memberikan syafaat jasad urang sadayana urang cibiuk moal pernah dibakar oleh api neraka amin ya rabbal
Ya Habibi ya Ya Arwasal Ya Muayyad ya Imam al-Qim. Sadayana yuk orang salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu salam sallallahu Muhammad sallallahu. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kenapa Maulid Nabi harus diperingati? Yang kedua, litarifit tarikhi Maulidin Nabi Muhammadin, agar kita tahu tarikh sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada waktu itu Mekah kekeringan, daun-daunnya rontok, binatang-binatangnya kurus. Tetapi ketika kelahiran Kangjeng Rasul, waqsiyatul ardu ba'da tulijat biha, kemudian mereka akan tumbuh, daun-daun menjadi hijau kembali, kambing anu leutik padagan kembali, nungges kurus oke lintuh deui seperti keneng salsa. Karena hikmah kelahiran Kangjeng Rasul sallallahu alaihi Gusti urang sadaya. Oh dia mah sareanya ganti aku itu sadayana ya sarea kan bingung ke Abah ganti Gusti urang maka kan ayeuna teu make musik eta mah dah teu pukul goto-goto keturun ayeuna mah tong make musik ku sungut bae musikna kuping kan heula ece Gusti urang sararea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana belikan DJ bagian eceen baru dak ngabosan ngalina Gusti urang Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Ayeuna ece bagian ahna Bapak bagian Gusti urang sararea sok jang bareng Gusti urang nah kana hatena ayeuna ece bagian Gusti urang Bapak bagian Bu Gusti oh 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 nyating bapak-bapak bapak-bapak solehah begitu mah ayo bapak-bapak mah agem Kang gitu Bu Gusti urang sara Kangjeng Nabi anu Muhammad
jenengan Arab Quraisy-nya Bang Ramana Sayyid Ab Ibuna Siti Am dibabarkeun di wengi Senin tahun Rabiul Awal Bul tanggal kedua bel April bulan Masih tanggal kedua. Siapa nabi kita? Saha nama bapakna? Saha ibuna? Di mana lahirna? Di mana pupusna? Di mana dikuburkanana? Tuh itu Mekah, ieu Madinah, Makdenah. Emang aya negara Makdenah? Mungkin kita tahu siapa nabi kita, tetapi belum tentu mereka anak-anak kita tahu siapa nabinya. Betul? Mungkin kita tahu siapa bapak nabi kita, belum tentu dengan anak-anak kita. Betul? Matak barudak ayeuna tong dibebaskeun teuing mekel HP. Setan gepeng. Budak ayeuna jam 12 peuting masih keneh main FF. Masih keneh main ML. Tuh, dah benernya. Toh. Wah, tadi teuing calangap teh geus gosok puntu encan. Terus si pingsan ke babaturan maneh. Budak teh dikontrol. Bisi peuting jam 12 masih keneh ngoprek HP. Gerawan budak teh ujang ka dieu bageur gera bobo atau wengi cek budak teh emang cok cahaburang. Inya mama hiap geus wengi hiap ka dieu urang gera bobo urang disimutan ku emak sok cokot HP na budakna pepende lelepkeun kana susu mak. Kumaha ujang da geus ngehuntuan bae huntuan oge paling-paling buntung meureunna. Sok betaheun teh lamun teh mah ningali ibu-ibunya bari ngagandong budak hek bari sholawatan. Gusti urang sararea bukakeun kudang. Tuh lila budak teh ngadat. Meureunnan teu biasa ngadenge Gusti urang sararea. Biasana mah sok kumaha? Biasana euceuk sok ieu. Atuh make ieu anu pantes. Ieu budak si Asep ngaranna. Kulantaran cedik bae ieu budak. Kunaon atuh ujang teu nangis. Ai, sok lepkeun huluna. Gitu ari geus repeh mah dipuji-puji aduh mani Aceh anak caha ieu lelepkeun dilep anak caha ari cek budak teh na jero hatena goblok indung aing teu ngaku ka aing 20 tahun ini ke Jakarta balik mau Fortuner cek indungna anak mama cek anakna mama caha. Seperti bisa seri belah kata diganya. Hei, anu hayang seri tong ditahan. Bisi cangkeul karena huntu. Atuh hayang seri mah tinggal seri bae. Ngan kade nu handap tahan bisi hitu teu eureun-eureun ah. Nu luhur di sada nu handap milu di sada. Ah sadarieun ih bau bugan. Bu, didik anak urang supaya bisa ngaji. Didik anak kurang supaya bisa ilaruhi. Lamun ece maot anak can bisa ilaruhi kumaha sok? Betul tidak? Bu, anak ini ke Jakarta jadi pengusaha inungna paeh 40 poena ngayakeun di dinya tahlilan nitah ka ajengan nu tahlil ajengan manehna ngoprek HP di dapur. Sedangkan audi jabah teh adalah doa anak anu saleh. Mata
ayeuna mah pung aya keneh pangersa jag keneh lebetkeun anak teh ka pangaosan. Sok aya pangaosan subuh tara. Sore aya. Peuting aya. Jam 1 peuting. Ya piraku bae. Ari di abdi mah aya di ditu neh pangajian jam 1 peuting. Ngapalkeun sorangan nyangengko be di jero kobong. Kieu posisina. Budak santri ya Bu. Sok ditoong ku abdi tengah peuting. Ya Mayuraja. Udah buduk. Pilki. Ayah santri buduk di awal. Hah? Ah bohong santri mah buduk di mana-mana oge. Santri mah di mana-mana oge pabrik bawang. Deuleu sukuna. Bawang hungkul kaluhur. Ya Mayuraja. Kiamati hai santri buduk dah. Lamun santri buduk tuluy balik moal hasil ilmu dah. Sabab buduk wajib ke santri hukumna. Lamun can buduk can jadi santri. Bodak jadi abdi di tumeh kot jari ih ka dieu sasalaman teh mani urang teh mani kot bingung ari didikeun bakal hanyir. Teu didikeun bakal nyarekan ka urang didikeun teh manehna suntangan nya pas diaman teh Gusti bauna buruk. Santri mah manusia unik tengah peuting hayang barang dahar eueuh sangu meuli mie ka warung Indomie. Ngan meuli Indomie teh bari meuli jeung cabena disiksikan cabe teh ku gunting. Sok weh kana gelas nyeun sendok tepungkeun ku kabel colokeun kana listrik golotrok henteu ku kompor henteu santri geus kitu asupkeun mihna ngagolotrok sup asupkeun bumbuna sup asupkeun cabena dahar bakbek geus angeusan sisiukna simpen ka WC isuk-isuk mangsuhada hayang kiih waktu tarhim eueuh sisiuk aya ge eta eta mang suhada kadang-kadang mah nangtung kieu bari ngagamar sa suhada. Oi dicekelan da bisi lesot meureunna. Arek omeh eueuh deui sisiuk ibati eta nyopot cai ku hisiuk eta maklum urut cabe guyurkeun we sot di kumah 5 menit ini nya ngoceak panas. Meureunna urut salsa dinyuh emih peuting. Abrikeun budak urang ka pasantren siap. Sok ngamplop ka ajengan tara. Oh sok tara. Ajengan mah teu bogaan toko ajengan mah inung santri betul. Oh sok nganteran endog. Ajengan mah teu bogaan balongna ajengan mah santri. Oh sok nganteran lauk. Ajengan mah teu bogaan sawah na ajengan masan. Osok nanteran beas. Ku sagala tara garoblog kabeh di dieu. Ari datang imtihanan budak ka paranggung kabeh anakna henteu. Gobloknya ajengan teh. Ari batur meuni koy tampilkeun anak aing mah henteu. Meureun anak kecil mah ngaji ge saminggu sakali. Ditah parduna wudu ge teu apaleun. Aya nu sok keheul ka ajengan aya? Aya wajel mana? Mana ka dia? Kurang ruqyah ku urang sekalian. Wawuhkeun anak urang ka Gusti, wawuhkeun anak urang ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi. Kada ieu pamuda bisi teu wawuheun ka Kangjeng Rasul Banser Ansor, kada bisi teu wawuh ka Kangjeng Rasul wawuh. Sabab ieu pamuda teh hurufna aya 3 hiji fa 2 mim 3 dal fa fikrun sahihun pola pikir pemuda kudu sehat jang ulah negatif bae pargoy bae maneh mah pemuda nu kitu aya nomor kaduana mim manul batni minal haram cegah beuteung anjeun tina pagawan nu haram teu meuli tolak angin ka warung sakardus habak ditinyuh dina gelas leguh teu dilapae. Maneh mah mabok ku tolak angin mahal tolak angin meceng hayang nu murah hayang nu gratis hayang tai muning ku sia lebok
manul bati minal haram, cegah patuangan urang tina pagawean anu haram. Ulah nepikeun katolak angin dileguk paeh asup kana pakuburan, ditanya ku malaikat munkar jeung nakir, hei man rabbuka, ceuk pamuda ge pe ansor nu ngalebok tolak angin, orang pintar minum tolak angin. Tuh sieun teu dianteurkeun ku GP Ansor euy, tuh hayang mah dendam we ka ajengan eta mah. Nomor katiluna dal, naon ari dal? Fa muda dana dapul mafasid, kudu nyegah kana kagorengan. Lamun aya nu mabok di kampung saha nu kudu bertindak? Pamuda. Lamun aya nu judi di kampung saha nu kudu bertindak? Pamuda. Lain kalah iluan ieu main game slot. Trading hayo be. Aya nu sok main game slot aya? Mana pamuda na mana? Awas ya pamuda. Hei, biasana mah nu sok main game slot mah paehna tara bisa leumpah. Si Neng meuni protes ka urang. Is. Emang di mana aya nu paeh bisa leumpah? Tong boro-boro RT DKM ngejatuh di kabur. Di mana-mana aya nini nu pingsan bagian saha? Pamuda. Nini pingsan di jalan diantap ku pamuda mah. Ulah kitu, Ceng. Sok pangku asupkeun kana bedug gorolongkeun ka balong ka itu. Siap pemuda semangat? Mana pemuda mana semangat? Mudah-mudahan dia pemuda orang sing soleh, amin. Amin. Atuh soleh mah kieu ngaranna ieu. Mudah-mudahan sing saroleh, amin ya robbal. Amin. Yang ketiga, kenapa Maulid Nabi diperingati? Yaitu litahrifi akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari Rasulullah ka kuping dina hadis bolotot kamu jadi salah henteu. Kangjeng Rasul pernah nyentak kana janten istrina henteu. Kangjeng Rasul pernah bolotot kana janten istrina henteu. Teu ka kuping. Kangjeng Rasul pernah di badan ku istrina henteu. Kantos di mana henteu? Cek saha? Hiji waktos Ummu Salamah masak ka Kangjeng Rasul, katinggalian ku Siti Aisyah, pan cemburu Siti Aisyah teh. Naik bibir teh ka luhur seperti kada cece lamun ka aya keheul ka salaki pan bibir teh naik kana irung jeding. Nu leuwih parah mah si Mimin naik ka panon bibirna teh. Liwat ti irung. Bo, hei bo, hei bo, hei bo. Ayyum mamra'atin abasat fi wajhi jaujiha illa qomat min qabriha muswaddatal wujuh. Barang siapa wanita yang cemberut di hadapan suaminya, maka dia akan dibangkitkan beungeutna bakal tutung sapertikeun bujur kastrol. Ari ecah yang hideung jaga di akhirat beungeut. Ayeuna sakitu glow up tadi dangdang ti magribnya halis dijieun, elener diterapkeun sigah elener Firaun ka dieu. Bibir jeding make lipstik 4 mili. Oh, dimoli bibir monyong 5 cm. Ayo datang ke pengajian meni harudang teh hayo we kutis teh dikituan teh nyaho halis menang nyieun ari pas balik ka imah ngelol ka salaki cek salaki Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku naon sia banget sia jurig naon kitu halis sabelah deui ka head. Matak kece ari halis teh ulah dikerik pamalis ya. Komo disulam mah aya halis disulam aya. Haram sia tato eta teh. Isuk mah hapus deui ka tukang tato laser habak. Kada bisi teh mah kalepasan kalau ngalaser panon. Aku nu hideungna leungit kabeh. Jadi bodas kutil anak. Aduh eta budak manis di. Kuat ngunaheun siga nu teu boga huntu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dongkap tina pangdawahan lebet ka bumi da Siti Aisyah mah tati ibu picontoeun teh. Hari ibu lamun teh macar ge uih ti kebon sok disampakeun seuri tara.
kuduna ece lamun salaki balik usaha seuri hareupeun panto. Cek salakina goblok sia siga kunti. Canak bu pananana lamun teh mah caroge uih macul canak paculna. Upami teh mah bapak camat uih di kantor canak tasna osok bu camat. Upami teh mah kepala desa uih di kantor canak tasna osok. Ibu kepala desa osok. Canak pananganna sun abdi ge alhamdulillah rumah tangi tos 5 tahun wios teu naroskeun oge. Putra abdi neme 2 nu hiji 3 tahun nu hiji neme 7 sasi. Istri neme hiji. Insya Allah namihan kedua sereng katilu nah ke abi bade mekel ieu murang kali tagojreng. Oh wios neng salsa asa nama gede saku teh neng salsa urang asupkeun lah deui urang bawa ka itulah urang jual ke pasar. Lamun abi pengajian pasti istri abi seuri hareupeun panto. Abi kumaha lancar ngaosna. Alhamdulillah sayang. Nah, ndak urang mah romantis. Nepikeun kana ge masih keneh sayang. Ngan kudu nyesuaikeun. Ari ece mah lain, mau kemana sayang? Cek salakina, papa mau ngarit dulu sayangku. Ngarit sayang. Gebel huntu sama. Kumaha ngaosna lancar bi alhamdulillah. Suntangan teh pamajikan ari malin ku hiji bu ku 2 teu kagok. Anak buanana disarekeun ngarangkul heula ka abi cium leungeun dicium leungeun teh dicium dicokot duanana nu hiji nyakel leungeun nu hiji ngodok amplop. Cek urang teh neng atuh kakereket datang geuning geus kudak-kodok kana amplop teh cek pamajikan teh lebih cepat lebih baik. Daripada pasean masih dibikeun lah kopi atuh geura buka. Ari pamajikan teh pan ahli qiraat kuro bismillahirrahmanirrahim. Aya doa paragi muka amplop sia teh. Teh doa teh. Oh